Ini tante mau nyari rumahnya Nenek Sakti. Ke mana ya? Alhamdulillah, ini teh loba, belanja banget. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka tetangga macam itu lebang ini. Kalau batu mana-mana entar menang, orang mah jalan manuk kita menang dengan aku aneh jangan tak berarti naon sih. Jadi hari ingat ke anak yang cukinya, ayo naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, warung ya. Alah, ampun, pengen capek-capek tuh ini Kunahan saja mau itu yang budak-budak aja ada duit. Gero subahan. Budak teh mah butuh jajan, sekolah, bayaran naon, aing perlu daang beureum. Batu teh tong nararatu, tong jarajan anak aing, tong jajan. Atuh teu mere duit atuh, ngiriman duit, ngirim kabar atuh. Aing teh kitu randa lain, bukan salaki henteu. Para using. Kumaha Gusti? Asa kunahan bona kebiasaan teu sore teu beurang teu peuting gogorang teu gogorawokan ka erana era tuh kunin ini tuh gergering ih asa kunahan memang Atuh kumaha sungut aing sakuribu sih. Ya anu gering mah kajenteung paling ge pae. Kaan sih. nahaun bona sia ngeunah ngomong Ngeunah ini gergering ulah sok joledar ka kolot mah kitu ge kolot nini pantesan hirup sama teu berkah omongan sia ge kitu ka anu kolotan ge Aing geus berkah. tuh tang geus teh mah selingkuh di jablay puas sakalantar anakna. Iya, aing mah kajen gede-gede aing geus kawin, gua saking da cancan mikirin untuk balik-balik gengnya. Daripada saya laku-laku sambil umur astagfirullahaladzim ya Allah. Ampun, entah era eta janda lain eta lain. Bodong. Status emang siau status. Kesak pararanas. Dengan kayak ka warung daripada gugur juga si Bonah mah teh pararuguh. Mulai menang deui jeung si Bonah mah jeung joledar pas kitu, joledar. Ilah, ya beas, kini lo baga bahan ya. Ilah. Biasa ketika menangis jam dia teh nini. Yohana nini bogaan beas. Duh ilah, iya teh segala aya batuan. Bong beas murah sugan ieu. Gimana mah samingguan nya ieu. Ajen asa eta wae teh segelas yang nguna. Segala aya ieu eta teh. Kutu. Bias murah apa? Ajen Anggeus ieu eta geus sarerang ieu. Jepang geus boga anggeus tutut. Geus rek sanggup ke dieu. Geus mudeun meureun. Asa ku sarepis sih poe ieu ka mana jelema. Para rusing nya. Kider wae apa? Memang ini sapi sugan Tuh apa? Isu keneh ieu ada. Aduh wajib. Jelema burung apa beas ai sakieu saeutik na ditombrak entek murah beas ai nya Dia menang kamere, untung wae teu bae ya beas ai. Burung si Bonah mah. Tah hayang naon tah hayang apem hayang bacang. Deh, Baik. si Esim mah gini. Sok hayang Kita yang naon mah? apem bacang. Oh, bacang. Ieu wae bacang. Bacang wae teu bacang sambalna aya. Aya. Susun bacang sambal. Ieu naon ieu? Apem. Apa? Ieu papai. Bacang wae Bacang aya. Pada duitan ieu mah? Ribuan. 1000-an. Heeh. Kunaha leutik? Kumaha 1000 sada kumaha? Sana gedean atuh mah. Biasa mahal. Oh biasana mahal. Heeh. Oh ieu eta urang ge masa eutik eta beas. Sakitu. Saeutik atuh mah sakali nyamuk. Heeh menang itu menang pamere ieu ge. Heeh. Geus mah, Geus ta duitna. nya nuhunnya.
Di kopi kadaharan Oh, urang. banyak di barang dahan. Di papina tuh ayah. Aya mah. Ayah. Nya mah. Ya, termasuk. Urang boga kadaharan ieu. Kinaon sih? Jangan baca. Dia kacang nyujiran ayam mah berlain bacang. Ini enak, Mak. Ini nanya. Beren. Ya, merangga. Ayo. Lu nya, Mak. Sama tuna. Lu nasi. Itu jeng. Speot. Gimana goreng banget sih? Kita naik kemana? Udah. Ya ayam mah. Kan jadi jatuh. Copot. Kelaunan nang sih tadi. Malah ini copot sih. Sakit berdarah. Buru-buru. Obatan kena nu baret tuh. Kayak daun. Nah, belum tahu. Udah pulang nih. Nenek takut nunggu. Pagi aku sakit. Kenapa deui? Tadi jatuh itu kena batu. Ya itu ganteng. Berdarah. Kata ditekan masak urang ge ah. Cek hati-hati cek. Kebuk. Bilik. Mak. Assalamualaikum. Mau salam. Tager, Mak. Alhamdulillah. Gimana? Terus ngider, di mah para rusing. Pasti ngederan emang. Hih, nih teh. Saya ngider nanaon jualan. Iya. Orang ngider we kitu teh para rusing di imah. Nya Bon. Urang pan ti di itu mah ti bank. Hanya hoki itu ngecek duit dikirim aja ku si Aji, geuning can kirim-kirim keneh wae. Si Aji ngirim-kiriman, Mak. Pan si Encep teh nu butuh daang, meureunna manehna teh sakola bayar sakola. Tuh urang kumaha? Randa lain urang teh kieu teh. Hirup siama Bona. Tikeur parawan dengan nalangsa, aya geus nikah nalangsa dua. Nya urang kieu mah beunang jadi randa mah. Heeh atuh kieu mah geus jelas mun randa mah nya diserahkeun. Lah, Masih randa lain, lain. urang kudu kumaha, Mak? Karunya Heuh, kas Mak. Encep. Urang ge mah ai sok aya keur kapikiran aya keur haesur kuat ceurik mah urang teh tengah penting teh. Urang teh kudu hirup urang jadi kieu nya najan dikiriman duit ya lalaki mah kumaha nya jauh mah nya. Bawa maneh mah jeung jig jablay. Sugan salingkuh deui salaki siama. Ajen urang di sini yang penting duit tong selingkuh. Da ieu mah dikiriman ge encan aja bagus bulan ieu urang bayan sekolah ampun. Ku jole dar boga isa lagi teh ka bapak ka ditu ka. Nyawa. Bapana si Encep. Kudu kumaha mah. Sabar atuh Bon nya. Kana ge hirup, ini ge kitu kumaha. Sabar. Astagfirullahaladzim. Nah, Kunaon? ya, kunaon? Dicelakeun wae arulin teh ya Allah. Gadis tuh malah buka. Di mana emang ai maneh? Susuluntulan we lumpang tah. Udah Tuyul. lupakan wae coba. Orang kan ngelabuh wae sih. Bedatuh. Bisa, geuning heula, Kulo Pak. ngelengar teuing ulin teh. Atuh ulin tuh hara itu na cep, ulah Harunya wae. harunya yuk mah. Sing. Yuk, Aya balur, Mak. Yuk mana dia? Yuk. Sok nalakta. Ini tuh nalakta. Iya labu. Asa jeung sejak gak pader maneh mah. Perih Tuh, nih. jadi tawan susuluntulan we. Kayak kumaha di baluran nya, kedap baluran. Kawin ke apa budak teh? Balaladur. Kumaha di Haus baluran. mah ih. Tuh berbeda jajan deh. Pan teu mau duit mah teh. Apa nih? Poho nenek teh. Poho. Tadi teh aya nu Teu mah datang. duit. Mun Siapa beda nih? duit apa kerisuk? Aya nu datang ka dia tadi. Saha? Teu nyaho pakaianna terapi. Tukang bang. Teuing mama teh nyaho. Apa rentenir mah boga hutang. Mas Hati gitu. Tapi merek ieu, tiba. Senah, ieu, gedeng nya, cekep. Apa Saya pesen naon emang? Tadi Kamu pesen apa? Gadis enggak pesan paket enggak apa-apa. Iya, cenah ujung ieu. Ujung enggak. Cina naon? Euy, coba. Terus sepatu. Ting alus sih mah. Mah mau kos kitu nah. Ipa, terang mana? poho, dikiriman Ini uang nih. sama papa, sama mama. Oh dari kota. Poho nenek teh. Itu gua banget. Oh, Ipa, ketemu di Bareureuh. Harejo eta.
Barirunya Dari papa, alhamdulillah dikirimannya. Kenapa enak kayak dikiriman bapak? Ayah. Alhamdulillah banget. Alhamdulillahnya. Masih khawatiran. Nih, Neng beliin emas aja nih. Beliin emas aja. Atur, coba ini jadi Wah, Berat Mas Mai. Mas Dibuka Jawa. ini. Coba buka. Naon eta? Dulu nih. Cenah ieu teh riweuh pona. Ini mah emas nih. Heehnya. Mas. Udah nenek simpen aja. Takutnya tan nenek nggak punya beras kan emasnya jual. Digoreng eta mah. Alhamdulillahnya. Kamu halus. Khawatiran mate. Mama neh teh di Jakarta ka dieu. Alhamdulillah ngiriman duit jeung ngiriman emas. Ya nyaho ini oh gaweana di dieu mah. Wah si gadis mah diperhatikeun ku kolot mah. Alhamdulillah. Nah ya anak urang. Ya. Si gadis mah nyahoeun ini teh teu usaha. Da duaan wae dikiriman alhamdulillah khawatireun. Tapi sih kan biasa lagi anak orang teh dikiriman mah geus sabulan encan. Atuh salaki wesnya delong eta mah. Teu tanggung jawab itu mah. Nya si Cep. Bukan awe deui meureun mah. Urang mah ajeun lah. Ya Cep, kemana orang nangan gawe? Bona tempok me padeureup tuh di itu. Heeh. Padeureup ieu hareran. Mak, cenah bapak rek ngiriman HP na teu kabagian aku mah wae. Nyawa ngoboro HP we. Jeung jajan seueur jeung daang urang can ngiriman Cep. Era mah udah boro ke HP KB Pangwali Segala era kan. geus teu boga mah, teu boga wae ulah delaga. Mah, Mak. Bener. Pokoknya mah HP. Ih, Karang meuli ke orang meuli. HP bunga. Kenapa nih? Cek. Kurang Bodoh yang HP. Karang meuli ulang ya. Buru-buru atuh lah banget mana. HP. Coba kayak ngiriman. Karang meuli. Iraha. Karang meuli amun aya ngiriman. Astagfirullahaladzim. Ini langsung diarampihan Cep dulu. Tetangga teh, ayo balik ah. Ayo balik ah. Ayo, anggar atuh wae sih ah. Ayo.